falamma akharathumur rajfatu nu mentak ieu nu 70 sakitu bararagus tadi disiksa ku Gusti Allah dengan goncangan-goncangan gempa bumi nu dahsyat datang kapaekan ieu teh merupakan siksa cek Ibnu Abbas lianahum lam yuzailu qaumahum lantaran manehanana henteu pernah misakeun ka kaumna hatta abadul ijla sehingga kaum-kaum ngibadahan ka anak sapi nyana henteu pernah mentolelir nyana henteu pernah dakwah janu dakwah nama Kangjeng Nabi Harun nu mantap Kangjeng Nabi Harun teu kuateun ge dakwah anu ngabantuan nu iman ka Kangjeng Nabi Musa aya ngan cara ricing bae ku cicingna disiksa ku Gusti Allah berat nu mantap ulah mengocoprak bae ge sabodo nyaritakeun pamarentah korupsi nyaritakeun pemerintah korupsi kajen teuing nyana benduk ka aing moal kebal hirup di dunia nyanana ge bakal jadi sampah masyarakat jeung teu aing mah dibenduk ku nyana aing mah nyaritakeun kredit haram deuk di dieu nya deuk henteu pokona mah asal nyaritakeun we hukum ti Allah kredit ala kos kitu teh dua akad haram deuk ditentang ku kiai desa bodoh deuk ditentang ku nu kredit los lantaran engke di akhirat aing engke kunyana bakal didakwa dipertayakeun kunaon make jeung disiksa Gusti qala Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas nu mantak disiksa li annahum lam yuzailu qaumahum hina abadul ijla bongannyana teu pernah misah ti kaum anu nyerembah kana anak sapi bongannyana teu pernah mentolelir ka jelema anu inkar bongannyana teu pernah dakwah we nyalametkeun diri saat batur munkar saat batur inkar saat batur maksiat saat batur nyembah ka pedet nya nama nyalametkeun diri bae geus ka Gusti Allah eta teh bagus tapi disiksa bae tetep ku Allah ieu lah hesena jadi kiai di dieu ngomong salah teu ngomong salah di akhirat teh akan di akhirat ge karumpul kabeh di mahsyar ayeuna nu geus bararagus bageus ngeunaheun jasa timbang saha ngaran abdi Junaid digali salat puasa nang di saha sia ieu salat puasa nang di kiai bagus mana kiaina kiai abdi bagus gas surga ngeunah Ahmad sia kade timbang sia bagus ieu salat jeung puasa nang di saha sia nang ti guru abdi sia hirup ka zamanan Kangjeng Nabi Muhammad henteu sahabat henteu abdi mah zaman kiai anu gerakan kiaina aya sia bisa salat bisa puasa berarti berkat kiai bagus sia salat sia surga kan ngeunaheun mantep hayo kabeh yo ditararanya salat teh bagus zakat teh bagus segala rupa bagus ditanya nang saja kiai pengajian di mana sia di anu bagus surga tak jawara timbang jawara salat minus 0, derajat puasa minus 18 parah sedekah minus 20 min kabeh peribadatan puasa zakat salat minus Masya Allah main simpong wow 100% bener remi mantep roulette mantep kasino mantep domino ayah kabeh Masya Allah mabuk ayah maling di pabrik loba
ngadu kotok aya Jawara saya ngaran Prengki abdi nang saya ngaranan Prengki lah nyaonang sa loba KTP abdi mah Prengki Predi Predi batu sabaraha genep cik malaikat anu nimbang amal saudara-saudara sekalian seluruh manusia yang hadir di mahsyar ini bahwa yang namanya Prengki ini telah dihisab ternyata kebaikan-kebaikannya minus dan maksiatnya positif. Dengan demikian nama Prengki akan digujubarkan ke neraka. Apa itu gujubar, Pak? Ya lagi saya keluar, Jawara teh keluar. Keluar Jawara. Barang keluar. Malaikat. Enaon sia? Abdi mung sosoranganan ka neraka panas. Deuna ge cek saha neraka teu panas. Sia hayang jeung saha ka neraka? Jeung kiai. Jeung kiai. Kiai panggil ka dieu kiai panggil. Panggil. Abdi mah geus jelas ka neraka tapi abdi hayang bareng jeung kiai. Cek malaikat atuh lain bareng jeung kiai kuduna jeung para jawara deui. Sia babarengan jeung tukang jimplong, tukang remi, tukang eta kuduna jeung eta. Da eta mah jelas tah mah geus teu kudu diteangan yang kapanggih neraka. Pinter kan jawara mah ngomongna pinter. Nu kos kitu mah ge araya, engke ge sasalaman ke di neraka kabeh araya. Ieu mah kual banyak kiai. Ndek naon sia jeung kiai, kiai mah jeung moal ka neraka. Henteu panggil heula kiai, panggil. Panggil ka dieu. Sia zaman kiai saha? Abdi zaman Ki Fudoli. Tah. Ki Fudoli geus ngageter-geter. Wah, aing ka neraka oge cek teh. Apa aku Jawara. Sial-sial teuing nasib aing cek cenah. Ciut Ki Fudoli di dieu. Cek Ki Fudoli ulah kula bae atuh. Jangan bareng jeung kula Ki Nurjaya aya. Ki Wahab aya, cek ada loba kiai. Kula bae henteu. Cek nyana kula nu deukeut ka imahna Imah Ki Fudoli. Aju datang. Iya Ki Fudoli na, bener. Naon si Jawara. Nah. Barengkeun jeung kula Ki Fudoli ka neraka. Engke heula masalah naon heula. Sak malaikat naon heula. Tuh, ieu mah tulisan Ki Fudoli nama aya tah. Salat bagus, puasa bagus, zakat bagus, haji bagus, umroh bagus. Sanajan nya ngariung sok yang berkat tapi dah geus dihampura tah mah geus mah dihampura. Ieu mah bararagus sakeuna teh atuh. Ayo, ieu bararagus. Ieu rek naon deui? Aya keneh. Aya keneh malaikat sing jeli atuh. Jawara mah sial bae di akhirat ge tolol Jawara mah. Sekos di dunia bae ngotot bae Jawara mah. Ngotot. Aya naon ieu sia Jawara? Kieu malaikat. Kula memang sadar tukang kitu bobok tukang taro. Kula kan tukang ngadu kotok di tukangeun imahnyana. Tapi kunaon nyana teu pernah ngalarang kula. Kula diantepkeun ku nyana nafsi nyana ceramah, nyana ceramah ka batur, nyana ngaji, nyana magahan santri ngariung, kula ngadu kotok ditungtungan imah lah kahalangan sababara imah, tapi kula diantepkeun bae teu pernah dilarang. Nah, ku gara-gara nyana teu pernah ngalarang, kula terus ngadu kotokna dengan tidak pernah melarang, hijikeun jeung kula ka neraka. Cek Ki Fudoli sial-sial teuing nasib aing cek ya nasib aing jadi kieu
tanya deh mail Asia budali emang bener ente pernah ngalarang ente emang kunaon Sion gula kanyana sebab dia nama Jawara bae Kiai mah pokokna mah tugasnya ngalarang urusan kabelah dituna dek nurut dek tenurutkan lain urusan kiai aing main gapleh diantep aing main remi diantep aing mamawa imah ka aing mah hareupeun nyana lewat kunyana diantep aing adu kotok diantep aing nuntut ka pangeran dengan nyana ngantepna ka aing tetep kudu bareng jeung Ki Pudoli ka neraka jahanam aduh cek Ki Pudoli aya bae akhirnya bebe ka Gusti Allah Gusti kumaha ya hijikeun tetep hijikeun ieu nu beratna teh nu berat teh kiai teu ngalarang munkarat dihijikeun ulah naon garang-garana ngeunah-ngeunah sebab naon dititahna ge amr ma'ruf nahi munkar nu tadi mah nu dititah ma'ruf narurut sorga kabeh nu narurut ngararaji di majelis narurut di podium ngaji narurut sorga tapi jawara anu henteu pernah dilarang lantaran sieun ke lantaran naon ke tetep bae nyana engke ngadakwa ieu nu beratna keung meunang tibana ieu tah falamma akhadhat humur ajfatu nu mentek ieu nu 70 sakitu barara Gusta disiksa ku Gusti Allah dengan goncangan-goncangan gempa bumi nu dahsyat datang kapaekan itu merupakan siksa cek Ibnu Abbas lianahum lam yuzailu qaumahum lantaran manehanana henteu pernah misahkeun ka kaumna hatta abadul ijla sehingga kaum-kaum ngibadahan ka anak sapi nyana henteu pernah mentolelir nyana henteu pernah dakwah janu dakwah nama Kangjeng Nabi Harun nu mantap Kangjeng Nabi Harun teu kuateun ge dakwah anu ngabantuan nu iman ka Kangjeng Nabi Musa aya ngan cara ricing bae ku cicingna disiksa ku Gusti Allah berat nu mantap ulah mengocoprak bae ge sabodo nyaritakeun pamarentah korupsi nyaritakeun pamarentah korupsi kajen teuing nyana benduk ka aing moal kebal hirup di dunia nyanana ge bakal jadi sampah masyarakat janten aing mah dibenduk ku nyana aing mah nyaritakeun kredit haram dek di dieu nya dek henteu pokona mah asal nyaritakeun we hukum ti Allah kredit ala kos kitu teh dua akad haram dek ditentang ku kiai desa bodoh dek ditentang ku nu kredit los lantaran engke di akhirat aing engke kunyana bakal didakwa hai ji kita mangke kamar lemon nu kredit diasupan ka neraka bus asup ka neraka begitu diasupkeun ka neraka nyana ajol-ajolan saya abdi Haji Pendi coba kunaon mengaji ieu bisa ka neraka ngredit mobil tangis cek malaikat teh tetep abdi mambung sorangan panas hayang jeung satu hayang jeung kiai satu kiai di zaman abdi satu kiai na Ki Pudoli kunaon tuh ieu Haji Peni make jeung hayang kiai atuh ngahiji bae jeung nu para kredit deui tamatu geus teu kudu dicaritakeun ka paranggih ge di neraka ieu mah abdi mah hayang jeung kiai bae emang gulon sebab abdi ngredit teu pernah ditegor-tegor ku nyana malah nyana nginjeman mobil bae ka abdi sakieu na Ki Pudoli bener kunaon atuh Ki Pudoli eta teu pernah nyarekanan atau teu pernah nganasehatan butuh abdi sekali-sekali nginjem ka mobil nyana cek Gusti Allah hijikeun habek ngagujubar kabehan tuh kan ai kitu mah geus nyaritakeun haram begitu aya nu nungtut Ki Uci cenah eta kudu dihijikeun cak nu ngredit ya emang kunaon sebab kula ngredit teu pernah kitu ditoel-toel ku nyana ke jamaah heuh
tidak boleh sademo ke di ditu. Demo aing ngadenge nyanang nyaritakeun haram kredit. Aja sia kredit, aing mah ngredit terus. Jadi nyana anu ka neraka aing mah aman. Ye, Kipu Doli doang nu ka neraka. Dipimpin ku Haji Pendi ya. Nah, iyalah urang ketika aya munkarat nu mantak kula mandek bawel bae kajen teuing dipake ka bendu ge kajen. Ketika aya kiai dibere duit ku pemerintah nyen proposal eta teh duit haram kajen kula mah di benduan ge. Sebab eta teh lain jang kudu pondok pesantren eta mah duit ti APBD jang masyarakat. Eta mah duit rakyat getih eta teh lain kudu dibangunkeun ka pondok pesantren lain kudu jang masjid. Nah di dinya lah kula mah sok ngomong bae kiai-kiai anu ngajukeun proposal eta teh lain kiai nu kos kitu mah penjahat berlabel kiai. Cenah bendu jeung teuing kula mah di bendu ge geus siap jasa. Ajo engke di akhirat nyana dipanggil kula geus ngomong. Kitu bae geus. Di mana sih cenah letak haramna? Mun hayang nyaho mah. Lamun yayasan ngajukeun proposal teh 100 juta anu turun mah 50 juta. Bocor 50 juta. Malah aya nu ngeri aya hiji proposal ngajukeun 500 juta di pondok pesantren. Kemudian DPR anu nandatangani, DPR anu ngabantuna begitu turun 500 juta dibikeun ka pondok pesantren yayasan nama 150 juta berarti tekor sabaraha? 350 juta. Emang aing teh nyaho. Nyaho jasa lillahi ta'ala. Allahu akbar. Per detik ieu nyaho jasa. Jelema nyaho yayasan nyaho, DPR anu memperjuangkeun age insyaallah nyaho jasa. Insyaallah nyaho jasa. Haram. Haram. Eta DPR nanu jelas geus haram jasa korupsi. Nyana ngajukeun haram memfasilitis tuh siapa bangun sia nu palinter teh ya. Ya jasa eta kakarak hiji encan dicaritakeun nu samiliar encan jauh ieu sanya di Kabupaten Tangerang jauh. Insyaallah kulanya DPR ge nyaho, yayasan ge nyaho. Cenah kiai kok bisa nyaho kitu emang gaib teh panyanana bebeja ka aing. Sabaraha yayasan nu bebeja lantaran kan nyerian. Ngajukeun sakean, turun sakean, ngajukeun sakean, turun sakean kumaha cenah ieu kula. Jih eta kumaha? Cak DPR teh goblok jasa si bebeja di bae ka kiai Ucita tolol teh teh. Jadi bae nyanyahoun sia ta aing nu tolol bego. Ji urang adu tolol jeung sia hayu. Kula mah bawel, kajen. Abe naon di akhirat aing aman. Mana aing sakala rupa geus carita-caritakeun korupsi geus caritakeun. Urusan yayasan geus caritakeun proposal geus kredit geus beres. Begitu di sidang ku malaikat Haji Uci siap. Mana pernah nyaritakan tentang kredit-kredit sangat siap. Coba salah satu saksi Haji Makmun. Emang Haji Makmun aya lamun teu undangan. Aya jada. Jauh dua teh kukula dicaritakeun we jarang ngaji di zaman Abah nya nama. Tiba heula nya nama ngaji zaman Haji Meme, Naib Meme teu nya eta kolot-kolot kula gesok neuleukeun ke zaman Gagah. Disuud teh zaman eta araya keneh tinggal hiji dua deui moal kebal deui teh ge ieu teh kula nyaho kiai haji teh nyaraos etikan ban bae ngajina make sepeda make motor gelas eting nyaho jadi si A si B si C si Haji Ahadu nyaho sok ngaji terus kabelah terus dipicu ka dieu nyaho atuh Ki Soleh baheula masuk ngaji kabelah dina mah teu barang masuk Golkar aju teu ngaji. Jajan nyaranaho terus di gemborna Ki Muhtar atuh nyaranaho aja.
terus detik teh nyaho sa nu nyaho atuh mantap Haji Mamun kula sok diomong bae beusi Haji Mamun kula eta mah nyana mah titipan abah ngaji tiba heula nyana mah datang ka kuari muriang bae saksi jabat tuh 1 2 pernah kamu nyinggung korupsi terhadap pemerintah sangat Pak bahkan dari mulai papan atas sampai papan buruk Pak saya jelasin satu persatu kalau dijelasin mulai dari Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya saya tahu perkorupsian di kabupaten pun saya sangat tahu sebab pemasukannya saya tahu ada 4, sekian triliun yang digunakan sekian saya tahu untuk PNS sekian persen untuk pembangunan sekian persen untuk yang ditilap sekian saya sangat tahu dan saya sering singgung adapun dia benci sama saya leg-leg ku sia benci aing mah salamat tuh cak malaikat bagus bagus Enggeus, aing mah diamankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Mantap. Tinggal aing ngadadahan, dadah bupati, gubernur, camat. Tinggal nyana bae tulungan atuh aing pan aing osok korban. Korban duit siapa? Duit pemerintah. Duit pemerintah nonsen. Namun duit sia hayu. Tah, mantap. Lamun ka masjid duit pribadi terima, lamun duit pemerintah ulah. Korban duit pemerintah, oh masalah ngan jadi ganjaran. Natulinnya anak panu korban tama. Natulinnya anak nu korban tama. Ngan sakadar referensi doang emang korbannya lain atuh jangan duitnya nama saeutik. Malah mah keluarkan korban 20. Tapi nu keluarkan 15. 5 lagi kemana yang 5 lagi? Mati. Mati di mana? Mati. Mati di mana? Di perjalanan. Masuk ke mana? Kandang bupati. Ini kumaha coba. Iya kan bahaya. Ye, emang aing teh nyaho. Ulah sok sombong cenah sia ki uci aing mah iku aya sombong bae. We henteu bae. Sia mah benerkeun bae onggoh. Abeh naon di akhirat aman. Di dunia moal kebal. Carita-caritakeun wae. Alah. Segala rupa dicaritakeun. Oh, mun nyaritakeun kelas MPR, kelas DPR emang teu nyaho. Nyaho jasa. Insyaallah nyaho. Emang kiai bisa nyaho kos kitu. Atuh aing sekali-sekali asup ka ditu. Asup ka DPR. Aju maksudna kadeula dan henteu. Henteu mah beneran jadi jurig sekali-sekali. Jadi jurig. Ih sakadar ngajakan ka Allah mun jadi kiai sing bener jadi kiaina, mun jadi pemerintah sing bener jadi pemerintahna, mun jadi petani sing bener jadi petanina, henteu ngalarang jadi pemerintah, teu ngalarang jadi petani, teu ngalarang jadi pedagang, eta mah urusan kahirupan. Tapi sing jujur sing adil moal kebal urang bakal datang ke Allah. Urang kiai ditugaskeun ngalempeng-lempengkeun ketika henteu noel cara tadi kabawa ku jawara Kipu Doli musruh. Oh kan aing embung jara Kipu Doli embung aing. Tetep nyalametkeun diri. Madak anu ngadu kotok ku aing mah didatangan. Dai seueur sok ngadu kotok bae atuh menang teh le, menang. Tadi sit aing. Ada kalau banu bendueun, nu bendu kajen, geus siap jasa dipake ka bendu kuno ngadu kotok, kuno judi, kuno mabok, kuno zina, kuno korupsi, nyanda berendueun nyaho kula ge jelema nu bendu. Masalah ngan kula da teu bendu. Kula mah teu bendu sebabna tugas ngan sakadar mepelingan. Anu engke mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, iyalah ku gara-gara anu 70 teu pernah mentolerir, teu pernah peduli terhadap peradaban anu berubah. Ibadah lain ka Gusti Allah tapi ibadah ka anak sapi nu dibawa ku Musa Samiri nyana ku Gusti Allah disiksa. Ketika jelema pararaeh Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema sing golepak sedih cerik. Gol
qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Cek Kangjeng Nabi Musa, Gusti Pangeran Abdullah syi'ta lamun Gusti kersa dek narusak ka hamba-hamba Gusti nu 70 dek di maotan dek disiksa atu alag taum min qablu wa iya maninggal Gusti ngarusak memeh keluar abdi di negara Mesir ke Gunung Tursina wa iya jeung abdi atuh kamari bae abdi siksa ulah geus datang ke Gunung Tursina disiksa mending waktu keur di negara disiksa kabehan liu aina Banu Israil zalika walayatahimuni abehnya na langsung neuleuh ka umat-umat kaum-kaum Bani Israil disiksa ku Gusti Allah wala tatahimuni sehingga manehana nanti aya penyurigaan kasim abdi Gusti mun ku Gusti dek disiksa ayeuna atuh maning kamari bae memeh berangkat nah Gusti make jeung nyiksa ayeuna engke lamun abdi balik sorangan ieu kaum pararae mana teuing curigana meureun kaum Bani Israil tuh Musa berangkat ka Gunung Tursina nu 70 pae dibuluh berarti ku Musa Gusti ulah sampikeun ka kitu ulah sampai ka kitu Gusti law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyya atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna. Apakah Gusti maehan ka kami sadaya ngarusak ku pagawean-pagawean kalakuan-kalakuan anu diperbuat ku jelema-jelema nu bodoh ku gara-gara nyana nyembah pedet ku gara-gara pindah pangeran sebagian karari itu kemudian kami disiksa kabehan atuh likuna bima fa'ala sufaha nu dimaksudna Gusti atuh ulah ku gara-gara batur nyembah ka pedet abdi disiksa ulah Gusti hamzah nalil istiatab maksudna menta kadeudeuh jeung kanyaang Gusti anu nyembah ka pedet bae anu inkar bae ku sebab manehanana inkar dosa-dosa jana kok siksana dibikeun ka kami Gusti atuh kami masalametkeun bae Gusti deudeuh jeung nyaahan atuh Gusti ulah sampekeun batur nu nyembah ka pedet ku Musa Samiri diajak kaju kami anu disiksa ieu di luhur gunung atuh likuna bima fa'ala sufaha minna in hiya illa fitnatuk teu aya ieu mah sakadar cobaan cek Gusti aing teh nyoba Musa ketika maneh munajat ka Gunung Tursina mukalamah jeung aing kaum-kaum teh dicoba ku aing ketika ditinggalkeun ku anjeun sebagai pembawa risalah ieu teh kaum deuk dicoba ibadahna aing teh nyieun Musa Samiri aing nyieun kaistimewaan kabisa Musa Samiri iyalah tina perhiasan kaum Kipti emas perak jeung sajabana dihijikeun dijieun anak pedet sehingga anak pedet bisa nyarita bisa ngomong bisa sasada bisa mukalamah ku aing dicoba manusia kaum ngagelok atawa henteu nang aing nyoba in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasya' wa tahdi man tasya. Ulah bingung Musa. Ulah bingung sebab urusan aing nyoba. Tah. Cek Kangjeng Nabi Musa horenganan eta teh fitnah teh cocoba ti Gusti teh tudilu biha man tasya. Nyasarkeun ku cobaan eta teh ka jelema nu dikersakeun ku Gusti deuk disasarkeun. Wa tahdi mantasya jeung ku Gusti nu deuk dituduhkeun mah dibere pituduh horenganan eta teh kabeh nang Gusti khususna di zaman Kangjeng Nabi Musa umumna di zaman urang
timbul-timbul berbagai permaksiatan tetuh gereja nang Allah hakikat nama dek nyoba ka kaum muslimin mukminin Kabupaten Tangerang coba sia ayana gereja didinya belok apa moal dibangun kelenteng hakikat temanang Gusti Allah jamahruk Gusti Bupati teh menandatangani gereja, menandatangani kelenteng dan lain-lain sebagainya, menandatangani pihara. Eta teh kapan makhluk aing bupati, urusan bupati dorakana eta mangke di akhirat. Ngan aing dek nyoba ka kaum di Kabupaten Tangerang belok moal. Aing nyoba melalui perekonomian Yahudi. Didominasi ku Yahudi timimiti matahari sabar subur datang ke Indomaret Alfamart iyalah kabeh teh ala Yahudi kemudian di toko-toko elit BSD misalnya didinya geus tertera seperti di Abu Dhabi di Dubai di luar negeri minuman keras timimiti nu leutik datang ka anu gede nang aing cak Gusti Allah melalui hamba-hamba aing anu murka ngan aing dek nyoba ka kaum-kaum Kabupaten Tangerang khususna ngagelok moal tempat prostitusi loba jasa di Citra loba di kawasan Ambalaya berbagai kelas ngampar kelas misbar kelas itu leangan kosong kelas hotel motel dan lain sebagainya eta teh pada hakikat babakan nang aing emang nang sanang melalui jelema biadab duku aing diciptakeun ieu teh jang nyoba ka anak-anak muda di Kabupaten Tangerang khususnya jang tokoh-tokoh saha anu dakwahna kenceng anu ngalarang saha pemuda anu bisa mempertahankan akidahna saha jawara anu kembali tina lembah-lembah hitam kemudian ke lembah putih saha lamun henteu dicoba kitu moal kanyahoan mana kiai nu gagah jeung mana kiai nu henteu gagah lamun teh dicoba model kitu mana pemuda anu kuat akidahna jeung mana nu teu kuat lamun teh dicoba ku aing ku hujan moal kanyahoan ku hujan mana nu ngaji mana nu teu ngaji cobaan sarua bae ternyata begitu dibere hujan 70% ngaringkuk di imah cobaan sangkilang nu ngaji ka dieu ge teu murni nu tadi teh lantaran nyana embung kampange jeung polisi sakitu teu cenah kiai yang mah murni rek ngaji teu mah geus mah urusan nyana jeung Allah aing mah keur ngomong bae teh urusanna nya kanyawan ieu beungeut anu merengut jeung nu henteu mah coba terus engke gitu bae berputar dunia ini berputar engke aya jelema naon kitu ngaranna itu jelema nu duga lah engke ditimpali deui ku Gusti Allah jelema anu Gatot Kaca datang deui Arjuna datang deui Samyaji datang deui kitu Cepot datang deui engke ka dieu si Gareng datang deui ka dieu si Semar datang deui terus Kombayana woi datang deui pan cenah kiai nya nyaho sekarang itu yang disiap aing ge nyaho teh datang tuh atuh kitu bae terus bae datang zaman Soeharto jel Gus Dur lawana datang deui zaman SBY datang deui saha datang deui terus ketika tandingna dek dirusak berarti ku Gusti Allah kuari di luhur teh keur kosong Indonesia kuari keur kosong nu berjuang di atas bagian agamana aya Habib Lutfi hiji sosoranganan nyana datang sosoranganan lain lalagaan sosoranganan nyana sebabnya nama henteu termasuk ikut di NU secara praktis teu pernah ilu ti ieu ge sebabnya nama di thariqah tapi nyana ingin memperjuangkan agama nyana mohon perlindungan ketika kamari multaqo datanglah ka babaraha menteri menta
Itu rekomendasi presiden, alhamdulillah merekomendasi. Datanglah di Turki, datanglah di Maroko, datanglah di Baghdad, datanglah di Malaysia, datanglah di Amerika, datanglah di Tunis, datang dunia kelas. Nah, ieu teh naon ieu deuk nyaritakeun negara anu keur carut marut. Indonesia khususna umumna dunia Islam cuma cerita. Kabeh nyaritakeun bener. Organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna, organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna, organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna. Di antara organisasi kitab lah hiji sarua bae Al-Qur'an, tapi kenapa tidak pernah menyatu? Eta nu deuk diobrolkeun di multaqo teh. Banten nu menang undangan hanya kula. Ngan teu ka ditu tapi nyaho. Kok bisa nyaho sih ulah loba omong sih. Kalau lo bawa pesantren hanya babaraha pesantren, mesti nama orang NU nu aktif tapi ente. Hese nyaritakeun anak kuari carut marut. Dek mempersatukan bangsa jeung negara, agama di jerona. Minimal ulah coplok ieu teh sabaraha provinsi. Kahiji. Nomor kedua ulah terlalu ngarasa bener sorangan. Coba kita duduk bersama. Matak laun coba iya dijadikan Irak geus porak-poranda, Suriah geus porak-poranda, Yaman porak-poranda, masih terus Yahudi bakal ngarusak berbagai negara. Indonesia sangat diperhitungkan untuk dirusak, tetapi Amerika membaca sekian lama dikristenkeun kok tidak berhasil, sekian lama diwahabikeun kok tidak berhasil. Melalui organisasi, melalui partai PKS, tetapi sangat kuat. Ada apa sih? Ente sembarangan. Ternyata ditinggali aya sabaraha sih ulama nu kuat di Indonesia. Urang mah teu pernah mendeteksi sampai dinya. Amerika mah sampai kadinya. Siapa di Jawa Timur, siapa di Jawa Tengah, dan siapa di Jawa Barat? Emang ente diteliti. Iyalah kuari teh dihijikeun tak hanya sorangan nu main. NU sakitu ayana, FPI emang geus kos kitu motifna, HTI atuh emang geus kos kitu, Hurud kos kitu. Henteu salah kabeh ge, tapi teu pernah bersatu. Ketika tidak pernah bersatu, amun ditumpangan kunyana jadilah perang. Maka kaum Torikoh kuari bangkit deui. Yuk urang kumaha carana untuk mempersatukan bangsa jeung negara supaya urang teh memiliki ieu negara urang Nusantara Indonesia teh milik bangsa Indonesia. Mulai ahli-ahli torikoh dararatang kuari teh ka tokoh kadi mah dicaritakeun teh sampai ka gubernur sampai ka presiden. Presiden sedang mengkaji siapa sih ahli torikohnya, siapa sih. Tuh nu mantap kula sok nyaritakeun gitu teu sambarangan. Bisi engke aya di MPR aya kula di ditu kadeuleu ulah kaget. Tuh siapa sok teu percaya bae ka aing heran mah. Lain lalagan. Masya Allah. Kuari mulai dihisap Indonesia. Oh, ternyata pola pikir Indonesia berlai, sangat luhur, sangat maju, sangat dominan. Sebab telah membahas bukan Indonesia saja, membahas Suriah, membahas Baghdad, membahas Yaman, membahas Turki, membahas negara-negara ASEAN. Terus bagaimana cara menyatukannya? Geus kaambeul kuari ku Amerika. Maka NU ikut main. Kiai Hasyim Muzadi ditonjolkan kembali. Yeay, nu mantap ge. Ulah macaan koran bae. Ulah deulean TV bae. Lamur mata sia. Mana kan ngaji ku aing dibejaan ku ari. Yeay. Sebab nu bergerak ti baheula torikoh. Kemenangan Baghdad di tangan torikoh. Kemenangan Indonesia khususnya Banten di torikoh. Kiai Hasyim Asy'ari melalui torikoh. Yaman melalui torikoh. Suriah melalui torikoh. Ketika geus acak-acakan torikoh, sebab berjuang tanpa torikoh.
Cak nu di luar naonnya. Pokoknya sih mah teu nyaho lah. Tuh. Berjuang di organisasi tanpa ieu teu jalan, berjuang di partai tanpa ieu teu jalan. Tipu doli pidato tanpa ieu teu jalan. Haji Pendi maca, mamaca, kutub-kutub robani tanpa ieu teu jalan. Eta mah bangsa dihianat ku Tuan Syabdul Qadir. Tuh. Tetapi ketika ahli thariqah numbus bergerak ngaji lillahi ta'ala, ceramah lillahi ta'ala, dakwah lillahi ta'ala, di organisasi lillahi ta'ala, di partai lillahi ta'ala, melangkah dengan pasti lillahi ta'ala, gugur di medan laga karena motif lillahi ta'ala, ridho Allah. Aku hari mulai aya naon karak sapotong ta carita ta. Karak sapotong ta. Waduh, geus jam 10:30. Karak sapotong ieu mantepnya sih. Lantaran ieu deuk nyaritakeun Nusantara ieu mah. Lain lalagaan ieu mah. Bakalna saha ieu nu jadi pelopor engke. Saha nu jadi pemersatu engke bakal. Sebab naon? Sebab ti Gunung Karang geus turun informasina, ti Gunung Kencana geus turun informasina, ti Gunung Gede geus turun informasina, ti gunung nu aya di Jogja, gunung geus tarurun, tuh di Bima anu henteu pernah bisa kataekan ku jelema tanpa melalui kuncana geus turun. Nyaritakeun naon ieu sarua? Nyaritakeun kebahayaan Indonesia. Lamun geus tarurun nu ku sekarari itu mulailah da turunakan ka ahli thariqah nu kos kararito mah beda deui nu turun ka Haji Pendi kan juri nu turun ka mang nu turunanna teh bangsa kuntil anak nu turunna atuh ieu mulai ya Allah ya Rabbi. Nah nu mantap aya naon di Indonesia kok bisa jadi kuat kieu. Amerika kaget. Masya Allah. Tuh. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatu. Fitnah, cobaan. Aya naon bage cobaan. Ketika orang magahan ngaji kiai, sapira kiai tamat SD ge henteu. Haju tamat nama SD ijazahna ge geus di dahar rayap. Sapotong eueuh. Begitu datang partai Golkar nyana ilu kiai goblok. Kurang gede gob. Sia ta nu neruskeun. Sakola henteu naon henteu ilu di partai. Ayo geus kumaha tuh? Ngadoakeun kiai mah, ngadoakeun ulah ilu sebab mun ilu mah kabere asal geus kabere moal beres. Ngadoakeun mah mudah-mudahan kabere bae. Nu bener tolol kabeh. Asal geus ilu kadinya parem. Asal geus ilu kadinya parem. Geus teu diakui deui. Ku ari nu diakui kiai teh kapan kiai Salapi. Ketika jelema nyieun pondok pesantren modern, santrina 5.000 10.000, bagus. Salah henteu. Yang perbandingan sangat bagus jeung sangat dominan. Bahasa Arab bisa tidinya, bahasa Inggris bisa tidinya. Bisa jadi bupati jebolan pesantren modern sangat. Tetapi ketika nyaritakeun ibadah eueuh nanaonna, tur kiai nu pondok pesantren teu diakui masyarakat bawahnya kiai. Teu kabeh ku muridna doang tuh kiai aing masyarakat mah teu nyebutkeun kiai. Tuh siapa yang serikeun heran. Tapi kiai pondok pesantren salap mah nu kuarina dihina barang datang bae ka lembur mulai tad ka mana tad. Kiai sorangan nyebut ustad masyarakat geus ada kebelan heuy yai mana kiai. Nang saja buat kitu nang Allah. Kebelah dituna. Woi mama nukan ke mana? Jadi mulai guys tuh sebab naon? Sebab ai kiai modern mah kapan aya sekat jeung masyarakat. Tadi aku kiai ku masyarakat, tapi kiai salaf mah. Kiai
ulan untuk ke mana untuk aduh ka imah tuh enon penting ngariung oh ya siap ngariung geus menang 2 poe Kiai hampura kunaon abah kula paeh pangmandiankeun siap yang ngising didinya kieu didinya kiai nu mandian geus beres dipandian kiai bungkus kiai kiai salatan ku kiai siap kiai jauh sasa panggul habak siap iya tuh kiai mah aduh ke bangkos kos gitu tuh pak mau kos di masjid kiai nongkrong trong kiai zohor ngadaguan jelema eueuh kapan azan panjana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sugan aya masyarakat datang eueuh keneh bae geus salat ratib eueuh keneh Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar hayya 'alas shalah ya faqad qamatis shalah qad qamatis Allahu akbar la ilaha illallah Allahumma rabb hadzal bait eueuh keneh salat ka paibaran sorangan bae usolli fardhu zuhri 4 rakaatin imaman lillahi ta'ala cak anu tatangga euy makmum na mana ulah ngomong Allahu akbar geus beres sugan rakaat kadua anu datang kan lumayan geus teu kudu niat deui maksudna geus lamun niat imaman ke rakaat kadua datang geus teu kudu niat jadi imam deui kan ngeunaheun rok sugan rakaat kan sugan atuh keur tahiyat hating datang ka tahiyat eueuh Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah geus beres lah sugan keur wiridan datang datang ka balik sorangan diborong punya mantaknya kebal-kebal macamnya dijual baik gitu kok aing masih tapi lain gitu masalahna ya dicaritakeun sote nyana terus bae zuhur asar maghrib isya sorangan 2 tiluan aya bae terus nyana imaman eueuh bae terus istiqomah ngaranna di dinya kadek sebulan 2 bulan setahun 2 tahun Allah ku istiqomahna nyana kabeh menghormati si anu aya mah itu getol jasanya nama aya jelema ka masjid bae alhamdulillah aku lagi kadinya nyager kerek bae di masjid kebal-kebal diakui masyarakat coba kiai modern malah ya sebab naon beda niat nage ke waktu mondok nage hayang bisa ibadah henteu hayang jadi ustad teu hayang jadi kiai hayang bisa ibadah atuh geus bae ku ari wudu bisa salat bisa ibadah Allahu akbar ih teu kudu aya batur atuh ibadah mah Allah niat di pondok nage endeuk ibadah aing di pondok pesantren modern mah niat nage susuganan aing geus boga ijazah mah ke ditarima jadi lebe mudah-mudahan jadi amil jadi depak ya emang niat pakai kos gitu jadi kumaha tuh teu kumaha eueuh nu salah eueuh sugan disalahkeun lain lamun pondok pesantren modern atuh deuk saha nu maju kemajuan dunia terletak pada pondok pesantren modern kemajuan ibadah di pondok pesantren salaf ulah silih salahkeun ulah sia mah sok aju nyalahkeun ka aing lain ngan di pondok pesantren modern mah moal jadi wali moal sakitu doang pondok pesantren salaf hese jadi wali komo nyana moal jasa moal sebab naon ta'alluqna hate tuh anu lah pokoknya wah nah ieu kacaritakeun fitnah teh antep kenang Allah ngan urang kiai datang ka mana dakwahna ngalarangna eta kan aya persenan ti Gusti Allah oke anu mah terus bae dakwahna amar ma'ruf nahi munkar pemuda nu mana nu kuat aya nilai jelema nu ngagelok nilai lamun urang nyaritakeun di Sukabumi loba jasa kristenisasi ka ditu mawa supermi dan lain sebagainya cobaan ti Gusti Allah di urang kuari ketika karyawan lain Kristen diasingkeun bahkan dikaluarkeun cobaan ti Gusti Allah kuat apa henteu ulah jadi kabingungan ieu ta ayatna in hiya illa fitnah tuh eta kos kitu
urang boga pamajikan hiji kemudian nyandung dua nu kolot galak atau nu kadua galak ulah bingung fitnah cobaan ulah bingung ulah tama engke ge koleng sorangan tama atuh cenah tanggung koleng 3 ayo geus tanggung koleng 4 geus 4 teu bisa balik nya sia kurang cicing di dia puyang aing balik ka mana ieu cakena teh ka nu kolot nyarekan bae nu ngora kitu kene nu katilu kitu kene nu kaopat kitu kene aju goreng lah aing mah ngagejeburkeun maneh bae tungtung nama lain indah nyandung ngagejeburkeun maneh ulah bingung fitnah kabeh ge cobaan harta cobaan sehat cobaan penyakit cobaan ilmu cobaan nah iya kuari nu kadeuleu ku urang perumahan gereja dan cobaan lamun urang teu dicoba moal kayahoan luhurna urang ye cek Imam Ghazali teh mah urang susah teu boga nanaon puasa bae ka tukang karti teh mah kos kitu mah jelema puasa bae teu boga nanaon karti tuh jelema mah mun di restoran puasa karek hebat ye jelema cenah teh mah cicing bae sorangan bae di imah atuh pantes cicing bae di imah sorangan aju tilok loba omong atuh pantes ngariung coba tah di loba jelema aju nya cicing bae eta karek hebat ye atuh ai cicing bae di imah di kamar berarti tilok loba omong atuh pantes bisa teu kabeh ya kos kitu mah teu je nah lamun aya jelema narurut ka urang ngaji atuh pantes tah di tengah-tengah jelema anu teu nurut ka urang aji eta hebat ngaranna nu kos kitu ye parangsana anta walina faghfir lana oh Gusti teh orenganan nurunkeun cocoba ja Gusti anu nyasarkeun kanu ku Gusti rek disasarkeun nuduhkeun kanu ku Gusti nu rek dituduhkeun atuh sadaya-daya orenganan tama mutlak dadu Gusti atuh Gusti abdi tadi cumarios ka Gusti lawasita halak tahu min qablu wa iyai hampura Gusti faghfir lana Gusti muga ngahampura ka abdi sadaya warhamna Gusti muga ngarahmatan ka abdi sadaya bere hampura bere kadeudeut da Gusti mawa anta khairul ghafirin Gusti mapang bagus-bagus tanu ngahampura lantaran makhluk mah ngahampura kadang-kadang aya tumpanganana aya tungganganana aya udang di balik batu daek aing ngahampura ka sia asal anu ku aing nu mantak dihampura sebab sia mah anu Allah mah tanpa aya unsur-unsur mere hampura jeung rahmat tanpa aya gorod-gorod nu lain iskuning Allah mah mun geus kahampura ngahampura bae mun geus karahmatan ngarahmatan bae kitulah hararudang deui dihampura ku Gusti Allah Masya Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat nandangan fitnah ti Gusti Allah dibere teger sakilang fitnah ambalaya dibere akidah urang mantep ka Gusti Allah bisa ibadah ka Gusti Allah dengan mantap dihijikeun jeung para wali-wali Allah dihijikeun jeung ahli-ahli Allah diberi pangampura jeung rahmat Allah dibarakati ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما
wa sholli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.